Sore-sore kieu digolep bari ngaguntingan kuku. Bete doang ya budak kemarana ya we jajan. Tumben-tumbenan batur aing. Aya dibutuhkeun biar reueuh teh ya. Ih, si boy di situ, aing gitulah. Boy, sia keur naon dia? Ngaguntingan kuku. Ih, aing. Ngarti meureun berarti malam minggu. Oh, emang sih. Kudu rapi, kudu bersih. Ih, emang siapa bawa cewek gitu? Cewek mah teu boga, atuh nya kudu kotor bae. Teu Roy, aing di ka salon lin. Boga duit. Lah, boy, ka salon beraha duit sih? Jamual mungkin ngagadekeun sawah. Lain masalah kadinya Roy. Jadi kuku aing teh tadi nya panjang juga hararideng. Ih, gila. Aing beusi itu lah sawan teh kumaha sih ngarti mun sawan. Dia pingsan dia aing keneh bae mun kasalahkeun. Sawan ya banget sia. Mainnya sih. Oh lah. Ini kieu Roy. Aing dibalik pake ka salon, aing pergi jajan cewek. Bisa gak dinek naon Roy? Nyata aing ngadinek nyar lauk, tapi aing baturna. Lauk yang naon? Jeung peuting lah. Jeung di naonkeun? Ngaliwat teh malam mingguan. Sia kalewat. Oh, Kita ngajak-ngajak aing ngalewat. misalnya lah antar aing nyar lauk ayo. Ka mana? Sekali itu, Berangkat ayo. ayo. Hei boy, angel asis ya. Roy udah jabarin ngaguntingan kuku. Woi, amat sih Roy. Tuh, walau boy tuh. Ini pasti loba laukan sih ya. Udah, Oh, berangkat ayo geus. ayo. Sia nu nurunannya. Oh, Ih, bola kuah rese lah aing. Mau bebeuna aing hari kieu mah. Bingung mah aing duit di malam mingguan lah. Hei! Nah. Lumayan, tapi menang hiji doang. Cukup malnya. Paling dijual goceng. Lain, daripada bebenangan. Nyaran deui, sugan menang 2 teh, genep 9. Roy, woi. Sia kalah lauk. Oh. Ada alatna mana? Oh. Ini sedang digogoan gitu Gus ya. atuh guyangan mah tak naon. Itu sih gara guyangan. Dia udah lebatin ngomong, urang gak itu betul. Oh, geus geras Gus ya. Tuh, aing teh isuk video mancing hiji-hiji acan. Mana bener renggak. Coba aing tadi meuli ka pasar mah ya lah. Sia sebenarnya kalah di mana sih Roy? Di dia ya. Itu lain si Kamel Roy. Mana? Itu Oh iya. kenaon ta budak? Nyaho. Jangan. Jangan. Cuman itu udah panas kebelet ih. Mel, saya karena dia. Atuh kajeuleuh aing keur naon? Mancing. Atuh eta nyaho? Ayo bingung ya Mel. Itu pancing. Bingung kunaon sih ya? Iya bener pancingan Gus ya. Atuh lah. Mana benang eueuh naon eueuh, pancingan naon? Pancingan si buntung. Aisyah mah duaan moal nyaho naon. Ini pancingan batin aing gadinya. Bang aya Roy, pancingan batin. Oh. Pan seduaan ngaledek aing. Sareuri. Entai mah lucu be. Kadang-kadang teh gitu. Ini aing mah. Saya mah moal nyaho naon duaan. Ieu mah khusus pancingan aing geus ieu. Bisa geus bebenangan can ieu mancing. Encan lah. Atuh Roy nya bebenangannya. Pancingan aing kos kieu. Roy kim. Terus aing balik lah. Sieun aing Cek ke mana? balik. Di sini ninggalkeun aing. Oh, Balik sekali itu lah. Aing teu bebenangan di lieur. Itu doang sit kami si boy. Ngarujrug we di dari karena naon, Mbak. Gede heula ya aing yo. Dona budak keur mancing nya. Aing daripada nyaran bola aing teu bebenangan. Lah sekali-sekali aing ngajalan budak yo. Cailan kok aing mah. Bay. Nang bay. Gede amat Mel. Oh, dong sama boy ya. Tahu kakak lagi. Ulang nama. Mel gede jasa Mel.
Tarik tuh, tarik tuh. Tarik nih. Iya, Galak ngawas. kau. Segera tarik. Gede aja, boy. Bus. Sama dong nak. Dong si benjol aja. Kira aku si Mel mainnya kedeleman. Oh. Doang Dulu, nama. dulu. Coba dulu. Mana Mel aja, tadi si Benjol saing sih sian dulu. Nyaho aing ge. Mau gue lah tuman lah. Mabuk bae yuk. Aing geus. Wow. Bangsat sia. Mabuk aing. Bener Kita mau aja si benjol. Wah, harap beres ya.